rukun Islam teh aya 5 beda jeung kuring beda naon anjing kuring mah rukun Islam teh aya genep walah aliran sesat si anjing penista agama anjing 5 genep kuring mah genep tanyakeun naon nu kagenep da anu kagenep Gusti alhamdulillah laksana bade ngaliwat teh euy. Ieu mangih bawang beureum nasi gede kieu anjing. Aduh Gusti. Aduh aya jelema eta si anjing. Si goblok eueuh irungan si anjing. Gusti tepukkeun dina irungna eta korong meni metet kitu si anjing aja. Nu matak cik atuh korong teh heuk kodok supaya terjadi penghinaan batur beli teuing keur nyin uyah aing lah aing asa ngogoreng kurang asin ku korong sarua wae geuleuh anjing sia teh goblok sa ngogoreng ku korong sia hayo ke aing olab anjing hei nu baju hideung nu beungeutna beureum naon beungeut sia siga cangcut anjing waduh si goblok aing siga cangcut sia siga eusina cangcut ceuh anjing goblok nyebut eusi cangcut ka aing tobat kieu silah kondang apa ulah kaget henteu bangsa naon juga tobat jelema meni big lain teu disisiran gitu eta buuk teh goblok batur mah dina sirah teh kutu ieu mah dina sirah gagalacangan teh beurit anjing hei nu beungeutna beureum naon saha ngaran maneh cepot naon Aisyah jual ngagorowok nanyakeun ngaran teh saha ngaran maneh anjing ngaran maneh saha dewek cepot cepot meni goreng anjing ngaran teh batur mah ngaran teh wo Gagah Syamsuddin Iki Wawan Bayu Iim Aisyah meni teu nyambung ngaran cepot anjing meni teu nyambung gitu sih teh mak kuringe goblok sih teh aduh aya teh nu make kopiah anjing Gusti dah itu nu make kopiah aya ustad mamah wa trompet si anjing nyebut trompet karena irung aing si goblok lain trompet irung belagung siapa nih kuring Ustad Dawala woi anjing ngaku-ngaku ustad si goblok nama ke jeung ngaku-ngaku da kenyataan wah teu percaya anjing mahnya aya ustad kopiahna belel tong ditempotina kopiah hatena nu bersih teu percaya padahal itu yang dipercaya ku sia mahnya anjing aya ustad irungna panjang naon hubunganana ustad jeung irung ai maneh teh kumaha salatna anjing sujudna ge eta irung ngageduk kana ubin nu penting mah jampe nu hade jampe nu bener niat nu hade teu percaya padahal itu yang dipercaya ku maneh aing mah hiji tanda maneh ngaku ustad nanyakeun aing sok cing aing salat subuh sabarakaat genep anjing nyahoan si goblok deui aduh beda ahli pasantren si anjing ieu nepi ka tepat jawabanana Pajar gede bener aja nawala dan nu gelo buta ngaranna ge atuh ai hartina buta teh poek da kitu agama tuturut muning teh batur genep dua genep
batur 7 jual 7 hiji tanda maneh ngaku ustad nanyakeun deui sok Aisyah meme salat geuning urang teh sok kacai heula oh wudu eta wudu anjing naon cing ai wudu ngumah naon ngumah senok 3 kali ngumah garapuh 3 kali eta kubuh kibalalan nara jawabanana si anjing aduh hebat jelema ieu luar biasa di mana mas santren aya bahan di aku guru ya ku aing jelema ieu aya di aku guru pogo disalahkeun jawab bener we ngakuna teh pogo salah aing mah hiji tanda maneh ngaku ustad cing ai rukun Islam sabariji sia nanyakeun sia ke boh nyaho boh henteu nyaho aing mah anjing cing rukun Islam sabariji ya di mana-mana ge rukun Islam mah aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna ya hebat anjing aing mah naon ai munggah haji mun kawasa di jalanna teh ya ai munggah haji mun kawasa di jalanan teh urang teh boga duitna awakna sehat tuluy urang teh init ka ditu ka tanah suci montong init ka tanah longsor dek naon init ka tanah longsor sia di ditu di Mekah teh sia teh ngadon tawaf sa'i maledog jumroh montong maledog popotongan sia da lain-lainna deui anjing jadi yakin rukun Islam teh aya 5 beda jeung kuring beda naon anjing kuring mah rukun Islam teh aya 6 walah aliran sesat si anjing penista agama anjing 5 genep kuring mah genep tanyakeun naon nu kagenep da anu kagenep naik kapal naik kapal nah nasi lain ngirit kampakah dek kana ojek gitu da moal nepi meureun kabeh nu ieu kana kapal rukun Islam nu kagenep teh kapal tapi heueuh deui nya da kana grab mah teu teuleum anjing dek naon genep anjing rukun Islam teh pek lamun 5 mah urang teh meureun dek naon kan naik naon gitu jadi yo yakin rukun Islam teh genep jeung kana kapal alah salah masantren aing mun babarengan jeung si eta jadi jelas kitu ta Islam nu tuturut muning teh teu boga pamanegan pisan ai nu baju beureum sami nu beungeusna beureum sami Islam sami abdi ge geuning tarangna teh hideung anjing nah memangna Islam teh kudu tarang hideung wae sih teh cing rukun Islam sabariji genep di sarua gelona 7 aing mah beuki leuwih gelo anjing nah nu ka 7 nu ka genep naon nu ka genep mah init ka Mekah naik kapal tah nu ka 7 mah balik deui ka lemburna nah nasi lain dek cicing di Mekah terus dek naon dulur eueuh gawe teh boga hayang maot kabeh ge nu geus init ka Mekah teh balik deui ka lemburna masing-masing jadi rukun Islam nu ka 7 teh balik deui tapi deui anjing deui aya benerna kuje naon 7 anjing rukun Islam teh balik deui lamun urang di ditu dek kajedog ieu meureun di ditu dek naon di ditu kumaha sia we alah aing mah santren kudu ka mana ieu nah kasih itu nah kasih ieu aduh nu tukang sarua deg Islam tong ngomong anjing sia di podaran ku aing bangsat gede ambak si anjing beda si anjing mah kafir si gede ambak si kafir beda kepada karep si anjing tapi dipikir-pikir ku aing bener rukun Islam teh bisa ditambahan jadi 8 naon nu ka 8 dahar anjing kitu teh sanajan maneh naik kapal sanajan maneh boga paniatan rek balik ai teu dahar heula mah da leuleus awakna ge maot anjing percuma sia boga niat oge teh
salapan atuh meureun rukun Islam teh jeung naon jeung nginum bae geus dahar lamun teu nginum melek nanti koro ke ari aing kudu Islam nu mana ieu aing teh siana teu kablek pamanegan goblok di mana-mana ge rukun Islam 5 cek aing ge 5 siana tuturut muning berarti heueuh keun salah kitu lain heueuh da sugan teh balik jadi anjing itu itu siapa pokok tadi ge 5 aing menguji karena keislaman sia Gelo si anjing si lemah